Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Qala musannif rahimahumullahu taala wa nafa'ana bi ulumihim amin ya Allah rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammadin hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wal anbiya'i mursalin wa alihi washabihi wassalihin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa sanur syabbil qadiyah jilan wa sanur syahidin Abi Bakr wa Umar Usman radhiyallahu anhum wa sallallahu Sanibul kitab di jandarori wa sulimu puri wa silsilati wal mu'minina wa mu'minat wal muslimin wa muslimat al ahya'i minhum wal amwas lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana amin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan kana pangawasan kitab di jandarori wa yajibu sareng wajib ya kita ala diakna Gusti Allah taala non al qudratu sifat kudrat hartosna kawasa Gusti Allah wahia jeung ari sifat kudrat teh sifatun eta sifat qodimatun anu qadim anu tipayun qaimatun anu ngadeg bidati taala dina zatna Allah taala anu ngancik ya sifat di zatna Allah taala biwujudin kalawan ayujadu anu ngayakeun ya sifat kudrat ayujadu anu diayakeun biaku sifat ieu kudrat wa yu'addimu jeung anu ngeuweuhkeun sifatun eta hiji sifat qadimatun anu ngadeg qaimatun anu ngancik bizati ta'ala dina zatna Allah ta'ala yujadu anu ngamaujudkeun ieu Gusti Allah biha ku sifat kudrat wa yu'addimu jeung anu ngeuweukeun Gusti Allah ku sifat kudrat wa diduha jeung ari lalawanana sifat kudrat teh al ajzu nyaeta apes wa dalilu jeung ari anu jadi dalilna ala dalika kana yen Allah wajib kasifatan ku sifat kudrat anna husanya Gusti Allah laukana lamun mabukti Gusti Allah ajizan eta anu apes lam yujad datang tu moal aya naon syai'un hiji perkara min hadhihi makhluqati tina ieu pirang-pirang makhluk sifat anu salajengna nyaeta sifat kudrat naon sifat kudrat teh nyaeta hiji sifat anu aya di Gusti Allah anu ngancik ieu sifat di zatna Allah taala. Zat Allah teh kasifatan ku sifat kudrat hartina kawasa. Kawasa Allah ngayakeun hiji perkara, kawasa Gusti Allah ngeuweuhkeun hiji perkara. Gusti Allah ngayakeun kana hiji perkara jeung ngeuweuhkeun kana hiji perkara teh nyaeta ku sifat kudratna Allah, ku sifat kawasana Allah taala. Ngayakeun alam dunia, ngeuweuhkeun alam dunia eta ku sifat kudrat Allah taala. Ngayakeun matahari ngeuweuhkeun matahari eta ku sifat kudratna Allah taala. Matahari jadi panas atau matahari tiis eta ku sifat kudratna Allah taala. Nah, lalawanana sifat kudrat naon al ajzu nyaeta apes. Apes Gusti Allah teh henteu kawasa apes teh. Mungkin atuh pangeran kasifatan ku sifat apes henteu kawasa. Gusti Allah mah kawasa, kawasa ngarizkian, kawasa ngaberjalankeun hamba-hambana. Kawasa Gusti Allah dina sagala sesuatuna. Wa dalilu jeung ari anu jadi dalilna naon dalilna ala dalika kana yen Allah wajib kasifatan ku sifat kudrat. Sanyanyana lamun mabukti Gusti Allah teh ajizan eta apes lam yujad mangka moal aya naon syai'un perkara min hadi makhluqati tina ieu pirang-pirang makhluk lamun Gusti Allah apes tegasna teu kawasa tu moal aya ieu alam dunia, planet-planet, bintang-bintang, kahirupan-kahirupan, jelema, pohon, tatangkalan, cai jeung sajabana udara api tah eta teh opat-opat elemen eta ge cahaya anu karitu moal aya lamun Gusti Allah teu kasifatan ku sifat kudrat teu kawasa Gusti Allah. Jadi wajib ya sifat kudrat teh aya di Gusti Allah nempel tegasna dina zat Allah taala. Wajib jeung wajib ya kita lah diakna Gusti Allah taala non al iradatu sifat iradat hardosna ngerasakeun Gusti Allah. Kudrat mah berkuasa, iradat mah ngerasakeun berkehendak Gusti Allah. Wahia jeung ari sifat iradat teh sifatun eta sifat qadimatun anu heubeul anu qadim qaimatun anu ngancik ieu sifat bidati taala dina zatna Allah taala.
Sifat iradat oge sifat anu nempel di zat Allah Ta'ala, anu ngancik di zat Allah Ta'ala. Yukhasisu nangtukeun Gusti Allah biha ku ieu sifat iradat wal mungkina kana perkara anu mungkin biwujudi kana ayana au bil adawi katawa kana euweuna au bil jina tawa kana beungharna atawa bil pakri atawa kana pakirna au bil ilmi atawa kana nyahona au bil jahli atawa kana bodona ila ghairi dzalika kana lian anu situtur kabeh. Gusti Allah kasipatan ku sifat iradat artina nangtukeun Gusti Allah teh berkehendak. Gusti Allah mungkin nangtukeun kana perkara aya atawa eueuh ku Gusti Allah wae. Gusti Allah aya, Gusti Allah eueuh. Gusti Allah beunghar atawa Gusti Allah miskin. Gusti Allah ieu nyaho boga ilmu, Gusti Allah ieu bodoh. Tah Gusti Allah eta anu berkehendak teh. Jelema itu dimiskinkeun ku saha ku Allah, jelema itu dibeungharkeun ku saha ku Allah, jelema itu diboga ilmukeun dipinterkeun ku saha ku Allah, dibodohkeun ku saha ku Allah, hakikatna ku Allah, syariatna jelema katempona mah. Aslina mah ku Gusti Allah pan, ku sifat iradatna Gusti Allah, kehendakna Allah. Ku Gusti Allah yang diayakeun, ku Gusti Allah dieuweuhkeun, ku Gusti Allah beungharkeun, ku Gusti Allah miskinkeun, pakirkeun. Tah eta sifat iradat kehendak Allah berkehendak. Wa diduha jeung lawanana jeung ari lawanan sifat iradat naon al karahatu eta kapaksa Gusti Allah mah nya pangeran kapaksa. Wa dalilu jeung ari anu jadi dalilna ala zalika kana yen Allah wajib kasifatan ku sifat iradat annahu ta insanya nyana Gusti Allah laukana lamun magukti Gusti Allah teh karihan eta anu kapaksa lakana tang tubukti Allah teh ajizan eta anu apes. Wa wajaqanuhu jeung ari kabuktian Gusti Allah ajizan eta anu apes muhalun eta teh mustahil tah. Gusti Allah lamun sapertikeun kapaksa al karoha henteu ngerasakeun berarti Gusti Allah teh henteu kawasa. Sedengkeun Gusti Allah teu kawasa berarti Gusti Allah teh apes. Lamun Gusti Allah apes eta mustahil. Tah eta dalilna teh. Jadi Gusti Allah mah henteu kasipatan ku sifat karoha hartosna kapaksa. Adapun Gusti Allah mah anu ngerasakeun, anu maksa, anu ngerasakeun, anu berkehendak. Gusti Allah mah mata orang mau bisa maksa ka Gusti Allah. Sabab Gusti Allah mah teu kapaksa. Maksa ke Gusti Allah, Allah yang beunghar segala rupa orang ibadah ini itu maksa ke Gusti Allah yang benar bisa dipaksa Gusti Allah. Atuh lamun Allah bisa dipaksa mah apes Gusti Allah teh. Sedangkan ari sifat apes eta lalawanan sifat kudrot, sifat berkuasa. Sedangkan ari Allah mah berkuasa lain anu apes. Nah, kitu wa nu kabuktian Gusti Allah apes teh eta muhalun mustahil ajizun. Nah, jadi segala rupa gerek beungharek miskin eta sadayana kehendak ti Gusti Allah. Urang mah bisa maksa ka Gusti Allah. Urang mah bisa gitu segala rupa nage da geus kehendak Allah Ta'ala. Urang tinggal jalani usaha ikhtiar ngadoa. Maksa mah moal bisa. Kumaha Allah wae Allah nu ngerasakeun, tinggal berserah diri ke Allah Ta'ala gitu ke Gusti Allah. Wajibu biya kita la wallahu a'lam bissawab.